kirain anjing. Siap balagan ngaruakeun aing jeung anjing ya. Duh, gua lagi pusing nih, Dok. Pusing kunaon maneh? Iya, Dok. Kolot minta kayak kawin anjing. Buktinya halus berarti maneh teh payu, tapi teuing mun murahan mah. Dok, jangan menghina orang atuh maneh. Masih banyak perawan yang nanti mau sama gua anjir. Atuh paneulin kolot maneh teh nita kawin wae. Berarti maneh teh murah banget. Lain berarti murahan, tapi orang geus waktuna kawin cekolot oge. Lain graderkeun atuh maneh. Ke kurang orang COD-keun. Sugarnya payulin heuh. Bugu da orang teh barang teh maneh di COD-keun anjir. Emang ari maneh geus payu kitu? Atuh paneulin mata kitu oge. Pan urang mah barang langka jeung teu murahan jadi hese ka payuna. Soalna barang mahal mah dibeli lagi ku jalma khusus. Balaga sia boga banget juga susukan saat ieu. Ulah sok kitu jeung ulah sok sirik Nah, maneh. mau maneh lah lieur anjing. Geus ayeuna mah urang lari ya. Dari mana ya maneh? Lari dari kenyataan. Eta budak ujat-ujat jelas geus jiga hayang kegencet we. Jos, hamburgernya apa? Gaskeun, bebang. Keron maneh? Iya budak, osopan jurig naon si anjing teu ngadenge pisan. Lu Jos, lu mau ngapain? Ih, najis maneh nya ka osopan jurig naon ka ujat-ujat kitu anjing hujit ngadeuleuh ge ih. Hah, mau pinjem celana? Gak ada Jos, gak punya. Ih, sia dikirim ke panti jompo gerak ku aing. Ih, ieu budak nya ngadekeun lagu naon. Penasaran aing. Bilang dong kalau pengen dengerin mah. Ari sia ieu mah lagu kesidahan lagu metal ujat-ujat kitu. Geuleuh ngadengan aja. Lagunya keren ya Jos, keras. Itu sia keras ini mah lagu kesidahan lagu black metal ini. Boro-boro keras. Kurang ge Jos, maneh mun ngadengkeun lagu ieu pasti ketagihan. Teuing tayang nyaho aing mah kuduna maneh anak baju gamis dan anak baju black metal sia teu pantes ngadengkeun lagu kitu mah. Adieu euy nyoba. Cek aing horep. Ih lagu kesidahan. Pantes ini ibu banget anak yang juga lepat. Iya dengannya ya malah lagu qasidah lain lagu metal. Ayo ah. Pantes ini ngebanget lah juga Ganti bajuna. Ih, kalian mah sekarang mah bukan hari Minggu tapi hari Kamis. Ih sia sok-sokan anjing ngadekeun musik pakai headset cuma 11 12 ini si bong anjing. Jigana lamun lemur ieu ya 5 orang we anjing kos ieu anjing rungkan lemur ieu anjing aing mah yakin. Asik ngabahas geus nanyakeun mangkok mah. Sungut sia tah anjing sikeri mangkok euy. Oh, heueuh atuh urang nyokot heula mangkok ka imah, tungguan maneh di dieu Wah, masih ya we lah. Kaburit tah. Ditah nungguan kalah kalabur padahal urang geus nyediakeun mangkokna. Mending ngadengkeun lagu deui. Munah ke kerupuk ya. Kamu jeung bakso mah. Nikmat kalau mah. Yang bener kamu Jos. Anjing nah kitu datang-datang. Sia anjing juga daun cau wae sia mah ih. Tumben kamu baik sama saya. Enak kerupuknya ya. Lagi banyak duit ya. Nawaran sia ojol datang dahar sia ini. Oh, kamu lagi menang arisan ya? Pantesan lagi bager ke Abi. Arisan, sana menang arisan dari mana? Jos, makanannya gak ada yang lain aja. Dari tadi kerupuk terus. Gue lapar. Emang namanya hungkul lapar, sarua orang lapar sia, namun mana lapar, ka warung mau ikut sorangan. Urang wae mana? Oh, kamu belum beli lagi. Sini, mana uangnya? Saya beliin ke warung. Duit, ceritanya gimana gitu saya ngomong. Tuh saya ngomong aja manuk lah. Kok belum cicing siap awas sama nuturkeun ke urang. Oh, mana? Sendiri wae, melina. Urang nitip, urang nitip es krim ke kurang tungguan di dia.
gue capek. Sama gue juga capek. Lo mah hayam lagi nyelenglem kalah diganggu. Ngarana gaya iseng wajar udah gue. Ah, kamu mah rupa-rupa we. Lo lagi ngapain di sini? Gini Rip, si Iki ngaganggu hayam nu keur nyelenglem. Ya anjing di udang. Kalian mah gak ada kerjaan, ayam lagi nyelem-lem kalau di jailan. Tahu nih si Duki, malah capek lagi. Iya maaf, habisnya gak ada kerjaan, jadi iseng-iseng ngerjain ayam. Emang ayam siapa yang dijailin? Gue juga gak tahu. Kenapa gak ditanya dulu ayamnya? Kepo lu. Sama lu aja ajak kenalannya, sekalian ajak kawin. Lo malah menghina. Lagian sih lo hayamnya hopisan. Lo pepatah mengatakan sesat di jalan, malu bertanya. Bodoh amat. Biasa ya tuh yang mau menyatakan engkau. Kenaraun di dia mana nih? Gini Jos, si Duki ngaganggu hayam nu keur nyelenglem. Ya anjing di udang. Mana mau gawe pisan ngeureun hayam atau di mana? Gak tahu orang juga. Pagawe nu gelo nu kieu mah. Anjir, ngalirkeun otak anjing. Pusing plus anjing mikiran. Jos, lo habis dari mana? Biasa geus di mah pakai datang si bonge jadi we kabur ka dieu. Kok nurut banget sama lo? Di mana ada lo, pasti ada si bonge. Teuing atuh teh nyawa bukan yang sok kesel aya eta mah. Gairan we atuh jalan kitu mah. Khawatir di jalan oge soalna kita mah dek titah kurangna. Aduh, lama kali nih si Jos. Mana ya cari makanan? Sampai-sampai. Gue cari ke depan. Takut ada apa-apa. Tapi iya sih kasihan. Kalau gue punya rezeki mah gak bakal gue kasih. Dikasih Arif bukan gak bakal dikasih. Oh iya, gue lupa. Allah, Jos, tadi tungguin sama gue sudah 2 jam nungguin lo. Kan lo dari tadi gue titah tanyangan es krim. Mana es krim buat gue? Teuing lieur mau jeung maneh mah bikin aing kesel wae, aing mah tak kabur ka dieu lieur ka maneh mah. Iya ya awi anjing kepeplas sekali mah anjing ceulina taro tuh anjing parah. Allah, keselak apa? Lo gak bilang-bilang ke aku tuh. Kesel ari maneh lain kaselek anjing di deukeut kieu ge anggar kata kade sia ieu anjing prorek ku aing ge ceulina. Allah, kalau kau bilang salah. Biasa we anjing bangke. Kabur. Kebiasaan kalau diajak bicara teh langsung ngalalehos we. Da aing teh meureun manuk meureun ting hayam ngalalehos we sudah pangkong kegencet ke mobil ieu mah. Aduh, barudak geus kebiasaan ti orok meureun aing ngaleos jeung kitu mah kulit pohodannya. Barudak